Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Qawamu dunya bi arba'ati asya'a. Nangtuna dunia kalawan opat perkara. Awaluha bil ilmil ulama, wasani bi adil umara, wasarisu bi sahwatil agniya, warrabi'u bi du'ail fuqara. Nangtungna alam dunia ieu teh kalawan opat perkara. Artina nangtung di dieu teh sejahtera, aman, nyaman, tentram, loh zinawi. Awaluha bi ilmil ulama, kalawan ilmuna ulama. Sabab ilmu ulama teh ilmu Al-Quran, ulama teh warasatil anbiya, ilmu syariat Islam. Lamun teu didasaran ku ilmu agama bakal rusak anu jadi pamimpinna. Pertanyaanana kunaon ko lain bi ilmi profesor, bi ilmi dokter, bi ilmi presiden, bi ilmi, tapi bi ilmi ulama, karena sagala rupa kaalusan eta maka ilmu agama. Sok sanajan jadi profesor, jadi dokter, cendekiawan, dosen, sadayana lamun didasaran ku ilmu agama, makana manehanana bakal hirupna teh bakal bener. Lain ngan saukur pinter, minteran batur, tapi pinter nuduhkeun kana jalan sesuai syariat Islam, pinter nuduhkeun kana jalan anu dipikaridho ku Allah. Bi ilmil ulama, kalawan ilmuna ulama. Nu kadua bil adil umaro, kalawan keadilan pemerintah. Pemerintah anu adil, anu bijaksana, anu cinta ka rakyatna, anu nyaah ka rakyatna. Lain dijieun kasempatan dina boga jabatan teh dipake memperkaya dirina, ngalajur hawa nafsuna, tapi nyaah ka rakyatna, ngabantu kanu teu bogana. Pemerintah anu adil jeung bijaksana, lain ngan saukur mela kanu beunghar. Tuluy anu katilu nyaeta bisa khwatil agniya, kalawan berehanana jalma beunghar. Sabab sagala sesuatu teh make biaya. Bisa ngawujudna hiji acara, bisa ngawujudna syiar Islam teh make biaya, eta ngabutuhkeun dana. Makana perlu aya partisipasi, aya sumbangsihna jalma beunghar. Jalma beunghar di dieu teh ari eueuh dadasar ilmu agama mah manehna nyaaheun merena. Tapi lamun pasagi ilmu agamana, maka ilmu ulama pasti nyisihkeun manehanana hartana dipake melaan syiar agama Allah, atanapi nasarupkeun hartana di jalan Allah. Sabab anu baris nulungan mah harta anu ditasarupkeun di jalan Allah. Tuluy nu kaopat nyaeta bidoail fuqara, kalawan doana jalma fakir.
sabab jalma fakir, jalma teraniaya eta doana diijabah, makana ulah gagabah ka jalma fakir teh. Tah jadi sadayana nangtungna alam dunia ieu teh kalawan 4 perkara, kalawan ilmuna ulama, kalawan adilna pemerintah, kalawan berehanana jalma beunghar, jeung kalawan doana jalma fakir. Sabab lamun di dunia ieu baleunghar KBG tetep susah sulit moal nitah teh nu karuli moal aya. Jadi saling membutuhkan. Si miskin butuh nu kaya, si kaya butuh si miskin. Jadi sadayana saling ngabutuhkeun. Ilmu ulama eta penting, sabab lamun teu make patokan ilmu agama, ilmu ulama cilaka hancur alam dunia ieu. Adilna pemerintah, sabab anu ngatur kenegaraan aturan pemerintah, dimimiti pemerintah daerah, di RT, RW, lurah, bahkan kadituna nepi ka presiden. Eta jalma-jalma anu pemimpin anu kudu bisa mimpin mengayomi rakyatna. Berehan jalma beunghar, sabab jalma beunghar mah loba hartana, sawajarna manehanana ngabantu kana anu butuhna. Cumakona jalma miskinna eta ge kudu karumasaan jeung ngadoakeun teh kudu nu hade-hade. Tah para hadirin sadayana, muga zaman kiwari anu sakieu karasana ku Allah bakal dirobah kana anu leuwih geunah deui ku kamaslahatan, diganti sagala rupana anu ayeuna karasa sulit ku kageunahan. Muga jalma-jalma aya kasadaran menuju jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Wal minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.